sing ngopi duit dan Gusti. Hey, kenal kan? Ulang-ulang wae atuh dik. Harus sing manut euy. Oh pigawean euy, ke duiteuh naon atuh bisnis. Oh, kabeneran ya eta dik. Aing teh keur neangan bawang daun, maneh boga sugan teh bawang daun. Aya bang daun mah. Waki urang, mandi beli itu kebun tuh deket balong. Bener ieu teh. Bener. Sok lah duitan da aing keur butuh duit ya. Gampang aing ngaduitan mah loba teu bawangna. Ah, loba pokona mah. Sama mobileun pokona mah Nur. Serius? Serius aing mah. Butuhna kan loba urang ya. Sok. Jeung ka pasar. Sok DP-an. Hari bener mah di belah mana tempatna? Tuh bali tungkenya deket balong si balong pokona mah. Loba. Loba aslina aing mah. Sok DP-an aing keur butuh duit ya tuh. Gampang aja masalah DP mah aing. Ulang bisa minggu tuh udut, coba lapar beuteung candahar aing. Duit mah aing loba adiknya. Ngani mah tanda jadi we unggul heula nya. Sok. Tah, cepenya. Nya cepek, masa mobileun cepek aing mah. Sabaraha tuh? Ah sok tuh tambah deui. 200 heuh. Tanda jadi ieu kan Urang kene aing mah. Cun bohong ke Mang Nur aing kaing. Tah tuh. Tanda jadi. Iji. Sia nya top atuh tah. Tah 500 ku aing di DP-an. Eta kagok sok disisakeun. Tah, mun ieu kan lumayan. Heeh. Kebukan nama bae itu nya, di sisi balong. Tapi bener itu aya sama mobileun mah aya. Aya sama mobil nu aki aing pokona namanya. Heeh. Deket balong. Heeh, sisi balong bukan nama. Loba sisi balong. Ayeuna keneh ku aing di kaditu. Heeh, Jik, tempuana nya. Heeh. Urang da ek meuli obat euy pamajikan. Heeh, nuhun dik. Nya, hayu Mang Nur. Iya sisi balong teh iya ya kuduna mah loba bawang teh. Nah mana piraku ieu mah. Yuh. Sisi ini kan di belah mana tuh iya bawangna ya. Maknya aing ngadepean 600.000 bawangna sakikieuna. Aing teuing sisi dik kan di mana tuh ya. Piraku iya bawang sakikieuna. Ngadepean teh aing teh 600.000. Aing mah nya sakieu. Tapi lah ku aing cabut we lah. Daripada eueuh aing ngadepean 600.000. Naon? Keur gawe naon eta? Iya nyabut bawang. Nyambut bawang wawanianan. Nah, wawaniana ada menang meser, menang meuli. Di saha? Di sisi dik tadi panggil di ditu. Caprak si Sidik ieu mah galong balong urang. Lu bener ya teh, Mang? Heeh, bener ieu teh galong nu urang ieu teh galongna nah. Urang teh kasih sidik teh geus ngadepean 600.000. Aing mah Cek manehna teh cenah aya Mang Nur, cenah sakol bakeun mah aya, cenah ku aing teh didepean we 600.000. ngadi andal si Sidik di dieu geus si eta mah tukang ngadeoh. Lu balik Mang. Nya heueuh. Aing si sidik kunyuk goblok. Kai batur gede jualan si eta mah. Lu balik. Heeh. Aing si sidik kumaha tuh aing ieu Mang? Oh nya karep teuing nah teu pilu-pilu. Tuh aya nama gantian aing 600.000. Wah, kudu ngagantian urang. Mang. Bae lah karep teuing eta mah urusan dinya. Aing si sidik muga blegda we ieu ku aing daripada eueuh pisan. Nama wanianan eta sugan teh kala ka ini tadi. Konyok teh. Kala ka dirabut dipaksa. Idang jelema teh duana sugan. Mang di mana, Mang? Geus main teh bapak maneh bieu. Oh, ka Keramulan. Oh. Ya sepatu dia make keneh, drap keneh. Di mana? Masih mana? Tas main. Hah? Tas main. Kayak teh ngojek euy. Astagfirullah. Main. Dadut. Ya, karep di gua mana lah. Perjalanan sia mah. Sia nu teu nyambung meuleun aing. Sal. Pangundakeun sepatu sal pangnyokotkeun ieu sendal Mamang sal. Maneh. Buru ke diburuhan duit goceng. Aya goceng mah, moal lah. Parurun bau juga nama coba ge. Bu asiran saeutik. Tilu poe. Ampun aing tanya. Dag. Pangundakeun sepatu dag. Bari bawa sendal ka dia. Sepatu ya. Pangundakeun ke ti ditu bawa sendal. Siap. Bawa sendal. Nah, sepatu aing kalah kaditukeun. Sepatu aing kalah dibalangkeun ka kebon. Oh, geus atuh kan. Ai sia, kita sote aing kaditukeun pangwakeun sendal dan kalah dialungkeun ka kebon sia teh.
Ya, Nur dengekeun. Dengekeun. Iya dengan kenaon. Dengekeun. Sia. Bisa teh. Sia anu sia teh mah. Anjing. Aisyah. Mas Nur, nasihat teh naon dirasa teh kamu kan. Tadi kan cek maneh teh. Ya, deug sepatu babetkeun bau. Ya babet teh geus wae. Kurang kumaha udeg. Lain bau aing geus di tas teh ditudak ka ditu bari pangokeun sendal aing sang kumaha sendal aing kalah ka ditu keun. Sepatu memang. Sepatu dah sia da kalah ke kebon keun tiup teh. Ya, jeung sia. Sia. Geus tunyu anjing. Sia. Teh. Sia. Kehet. Kurang kumaha ieu mah Mas Nur sia teh. Waduh. Oh. Kita alungkeun urang mah. Sia teh. Yo, sa. Omong mah sieun edan heuh. Mang budak nu rada edan mah. Ih, setuju pisan tah apa sorangan. Isuk mah kudu rada tetambah mang. Hah? Ripuk ieu we mah. Ai rasa ge wah. Ya. Mana? Kudu syariatan tunjuk Sia gitu tah. Balap arek, ulang-ulang wae atuh kawas nahaon wae Mang Acil. Oh, Mang Nur nampak polontongan can geuningan, marukana urang wani da sieun. Tapi hayulah dur nya. Buat sok der, aing mal mundur sebejer biasa oke der sok meskipun saya ini metrik putar paneket der lah. Ayo. Wasitna, jangan ya wasitna. Mon. Wan. Wasitan doan. Oh, pasukan. Wasitan. Siap. 1, 2, 3. Ayo.